Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi Trakom dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa dipatepang dangukeun deui dina acara carita Tatar Sunda. Carita Tatar Sunda ieu sakumaha biasa didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana. Para wargi anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak An Merdeka Permana. Dina dinten ayeuna ieu dongeng Sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-40. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana seri anu sateu acana hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar tinggi adita nuju ngobrol teh sareng dipanggil ku Raden Suji Angkara teh nya. Da kumaha lajengnna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana mudah-mudahan sapoe deui ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga ilujeng ngadangukeun Sareupna di Pajajaran dina bagian anu ka-41. Kacaturkeun dina hiji sore keur hade poena ginggi digeroan ku Raden Suji Angkara. Geus cunduk kana waktu na sia tugas di puri Bapak kaula ginggi cek Suji Angkara. Manehna keur lalangkarakan di tengah balai kambang di amparan karpet buludru buatan Nagri Parasi. Rupa-rupa opieun ge ngabarak di gigireunana. Ginggi mah andeprok we dina handapeun tetecean. Pan aing geus nyarita ti sababaraha kali ti sababaraha bulan anu geus kaliwat yen tugas sia anu sabenerna mah nyaeta di Puri Baguseta cek Suji Angkara. Dawuh timbalan Gusti Raden, jawab Ginggi bari cedok nyembah. Lamun mah ngendek heula bubulanan di dieu sabab sia ku aing diuji heula tapi ka mana kasatiaan sia ka aing cek Suji Angkara. Pikeun kadua kalina Ginggi sumembah hormat sanajan ari hatena mah boga rasa heran. Nah rek digawekeun di tempat batur tapi kudu aya pasaratan satia ka manehna cek pikirna. Ngan kabeh dieunakeun Ginggi jadi ngarti naon sababna Suji Angkara nyarita kitu. Sia kudu ngarti yen sanajan sia digawe di Puri Baguseta ari babakti mah ka aing deuleu. Hartina ari neundeun kasatiaan mah ka aing. Sia diteunden di Puri Baguseta nas-nas nama pikeun dipake telik sandi yang kapentingan aing cek Suji Angkara. Pikeun katilu kalina Ginggi sinembah hormat ngan rasa heran dina hatena oge jadi lipat tikel harita teh. Naon margina jisim abdi kedah janten telik sandi dina ngawaskeun kagiatan tuang rama. Ati Ginggi teu bisa ditahan pikeun ngasongkeun eta pertanyaan. Ditalek kitu teh Suji Angkara neuteub seukeut ka Ginggi. Acan kapaluruh nah Suji Angkara teu suka ku ayeuna ieu pertanyaan. Ngan lamun nya teu suka Ginggi geus boga alasan naon alasanana teu manya sarupa kitu. Sanggeus neuteub lila Suji Angkara rumenghap panjang renghapna bangun anu eungap. Teuing eungap alatan ngingu kabingung. Teuing eungap pedah dadana dijejak teh ku Ginggi.
Sabab Ginggi ngarasa jejekan manehna teu kahaja bet jadi tarik sabab dada Suji Angkara dipake titincakan pikeun luncat ngajauhan. Sabenerna ari bagus eta mah ukur bapa tere aing euy, cek Ginggi. Punten, cek Suji Angkara bari masih keneh ngusapan dadana. Ginggi harita teh cicing. Bapak aing mah kuwu kampung cae deuleu. Juragan Suntara teh ya, Ginggi tumanya. Suji Angkara unggek semu tungkul. Tepikeun ka ornamen emas anu jadi hiasan bendona endag-endag ganting borela. Bareto indung aing teh pamajikan bapak aing. Heueuh kuwu kampung cae, cek Suji Angkara. Suji Angkara akhirna ngadongeng. Cenah Bareto Ki Bagus eta teh pangagung di dayeuh Pakuan. Ngayakeun turni ka wilayah wetannya nya nyimpang ka kampung cae. Ngan teuing kunaon wuri-wuri Ki Bagus eta nganjang ka imah isuk pagetona indung aing diserahkeun. Tekung silila indung aing dikawin ku Ki Bagus eta tur diboyong ka dayeuh Pakuan, cek Suji Angkara. Ginggi ngahuleng atawa leuwih pasna deui manehna hayang ngabandungan omongan Suji Angkara saterusna. Tapi aing teu ambek Ginggi sabab Ki Bagus eta nyieun rupa-rupa kahadean. Bapak pituin aing dibere harta benda anu lumayan badagna, tepikeun ka bapak aing jadi jalma jegud di lembur. Aing oge diaku anak tur dibere tugas penting nyaeta kudu ngawaskeun kalancaran pajeg anu ditarik di wewengkon anu geus dilepas di pajajaran, cek Suji Angkara. Tapi ayeuna euy kaula rek ngabandungan ketak bapak tere aing. Lain keur kapentingan aing tapi jang kapentingan Pakuan. Tah, sia daek teu mantuan aing dina urusan kapentingan Pakuan. Suji Angkara neuteup harita teh ka Ginggi. Jisim kaula sayaga pikeun bumela ka nagara Gusti Raden, cek Ginggi ngarobah omongan bumela ka Pakuan jadi bumela ka nagara. Sieun salah janji aing mah hayo ke aing kudu bumela kapentingan para pangagung Pakuan, cek Ginggi dina jero hatena. Alus syukur euy, cek Suji Angkara bunga. Namun jisim abdi teh heran Raden, naha salira bet percanten ka jisim abdi. Apanan aya pun seta, apanan aya pun madi anu langkung caket ka salira, cek Ginggi. Pancek aing ge ti heula sia mah jalma bodoh. Ari jalma bodoh teu bisa mikir. Bisana ukur nampa parentah. Nu bodoh mah bakal jujur. Sabab moal mampu ngabobodo deungeun. Lamun jalma bodoh hayang salamet, ulah nyobaan ngabobodo batur sabab bakal babari kapanggih. Alhasil ari jalma bodoh mah ulah nyieun polah bohong. Nu bisa bohong mah ukur jalma pinter, sabab ngabohong teh kudu dipikir ku uteuk anu encer. Cek Suji Angkara nyaditana jiga anu keur ngesek-ngesekeun batur tapi da lain keur amek mehnana teh. Dupi salira osok bohong Gusti. Eta sia cucungah kitu cumarita teh. Sumuhun salira teh pan kusasaha dipuji salaku jalmi pinter.
pan saur salira ukur jalmi pinter anu mampu ngabohong mah. Susah nyarita jeung jalma belegug mah euy. Cek aing ge sia mah ulah hayang mikir. Balu karena mun nya capek jadi sakarepna teu dipikir heula. Geus tugas sia mah nuturkeun parentah we. Cek Suji Angkara. Sumuhun teu pindo damel Gusti Raden. Cek Ginggi sinembah hormat. Saya gaknya ukur nampak parentah aing. Saya gak Gusti Raden. Saya gaknya ulah nyoba-nyoba mikir kajabanan nadah parentah. Saya gak Gusti Raden. Tah, alus. Diisukan isuk-isuk sia geus digawe dipuri bagus seta. Tapi Gusti Raden, tapi naon deui euy? Percanten teu tuang rama kawalon ka jisim kaula eta bisa diatur euy. Ongkoh deui ari bapa tere aing mah kumaha aing? Mun ceuk aing sia teh jalma jujur, bapa tere aing pasti bakal percaya. Ceuk Suji Angkara. Cedok Ginggi nyembah deui. Ngan samemeh sia dikirim ka ditu, sia kudu ngabandungan penjelasan ti aing. Cedok deui Ginggi teh sinembah hormat. Kieu, ye, ceuk Suji Angkara bari cengkat tur diuk sila tutu. Piisukaneun pindah gawe Ginggi guling gasahan teu bisa sare. Kumaha we urang kitu. Bener ka tempat nu anyar teh. Lain ngarasa mandeg mayong atawa kebeku kahariwang, malah sabalikna Ginggi beuki panasaran. Beuki hayang der digawe di imahna Ki Bagus Seta. Lumatak aya kapanasaran teh sabab Ginggi boga kasimpulan yen Suji Angkara aya panyuriga ka Ki Bagus Seta. Panyuriga soal naon? Meureun kapanggihna engke saupama Ginggi tulus jadi telik sandi. Inget kana sebutan telik sandi, Ginggi jadi seuri sorangan. Ti heula Ki Sunda Sembawa dibelaan boborot duit emas jeung kuda bangbang atawa gagah sangkan Ginggi jadi telik sandi jangka pentingan Ki Sunda Sembawa di pakuan engke disagigireun tugas maihan Suji Angkara. Ayeuna manehna geus diparentah ngajalankeun tugas salaku telik sandi, tapi jangka pentingan Suji Angkara. Hayang seuri tapi ngarasa syukur kumaha henteu rek kitu sabab naon jadi tugas Sunda Sembawa jeung Suji Angkara sabenerna eta tugas Ginggi sorangan. Aya jalan komo meuntas keur aing, ceuk hate Ginggi. Ginggi ngarasa dituyun ku Suji Angkara sabab enas-enasna naon anu jadi kacurigaan Suji Angkara. Oge sabenerna mangrupa kacurigaan cenah keur dirina sorangan. Ginggi diutus jadi telik sandi keur kapentingan Suji Angkara. Tapi nah hasil panalungtikan aing dipasrahkeun ka si Suji gitu. Nya kewe di pikiran deui ku aing. Ceuk hate Ginggi bari seuri. Ginggi guling gasahan deui, guling gasahan teh ku sabab hayang kaayaan gancang beurang. Sabab hayang geura digawe dipuri Ki Bagus Seta. Bisa sare teh sanggeus kadenge sora hayam kongkorongo. Itu oge diguyah-guyah ku Ponggawa. Sia marek dianyaran gawe teh kebeluh kena kabina-bina euy. Untung lain si Seta anu dititah ngahudangkeun. Lamun eta jalma
sia geus dirangket boa, ceuk Ponggawa. Ginggi teu nembalan tapi kalah ka seuri. Ceuk hatena omongan Ponggawa ukur netelakeun yen Ponggawa aya nu teu resep ka seta. Guat sia mandi kan itu Raden Suji geus gura-gero, ceuk Ponggawa harita teh. Kahiji palataran anu lega. Suji Angkara ngagedig hareupeunana. Eta palataran teh lega ublug ablag, di tengahna aya jalan anu dibalai. Asup sapadatieun mah eta jalan anu dibalai nujueuna ka hareupeun hiji adegan badag. Imah anu endah dijieun tina kai-kai pilihan suhunana ngabentuk jure. Saban juruna dipasangan tihang kai golondongan anu diukir tur dipernis herang. Lamun halimun harita teh masih keneh ngayang kang mindingan kebon bung-buahan anu aya di pipir katuhu. Sanajan kaayaan masih keneh rebun-rebun, tapi ari Ki Bagus Seta mah geus anjeun ceuleuh dina kursi kayu anu sarua diukir. Pernahna di rohangan hareup. Di gedengeunana aya awewe tengah tubuh tapi katembong kagelisanana gelis menak. Ginggi ngajudi dina hatena yen ieu teh indung pituin ti Suji Angkara. Ngan tadi nama pamajikan Ki Suntara alias Kuwu Kampung Cae alias bapakna Suji Angkara. Indungna Suji Angkara teh geulis kacida. Jadi mun Suji Angkara oge jadi jajak kakasep nya meureun nurun ti indungna teu kacipta kumaha geulisna ieu awewe kira 15 tahun ka tukang. Eta awewe oge kabireungeuh nurub cupu jeung Ki Bagus Seta. Ki Bagus Seta murid kadua Ki Darma umurna kurang leuwih 50 tahunan. Katingali gagah beungeutna bodas. Jarang kapoe irungna rada mancung jeung boga sorot panon anu seukeut. Ki Bagus Seta anu boga kumis ipis nyempring teh kabireungeuh rada kerung. Basa Suji Angkara datang dituturkeun ku jalma anyar pinanggi. Ngan bae saterusna mah unggut-unggutan basa Suji Angkara nerangkeun yen ieu badega teh anu kahareupna bakal digawe di lingkungan Puri Bagus Seta. Syukur atuh ari sia satuju dititah gawe di dieu ku anak kaula mah, ceuk Ki Bagus Seta. Ginggi sinembah hormat bari andekak sila. Sia kudu bener babakti di dieu sangkan aing resep ka sia, ceuk Ki Bagus Seta deui. Dawuh timbalan juragan, tembal Ginggi rengku. Pagawean sia mah sigana moal berat. Ukurnya diakeun ngasongkeun kadaharan keur aing bari butuh hakaneun. Ari butuh hakaneun. Atawa sakali-sakali mantuan mereskeun parabot imah anu sakapeung bacacar teu puguh atawa kalotor ku kebul, ceuk Ki Bagus Seta bari diunggeukan ke pamajikanana. Cik, ayeuna mah sia indit muru rohangan tukang ngawanohkeun diri ka sakur pagawe anu aya di dieu. Ceuk Ki Bagus Seta harita teh Ginggi undur diri bari gempor ka karawani nukangan sanggeus aya di luar panto. Manehna leumpang mipir-mipir sisi bangunan pikeun muru ka bagean tukang. Ngan bae Ginggi boga kasempetan pikeun ngadedengikeun paguneman anu aya harita teh di hareup imah hareup.
Nu ngalobrol teh diantarana keur cacarita ngeunaan Ginggi. Eta budak teh tiasa dipercanten ama kadenge sora Suji Angkara. Keun bae muga-muga maneh teu kaliru Suji. Sabab mun maneh percaya nya ama oge bakal percaya ka eta budak. Ceuk sora Ki Bagus Seta harita. Parwargi mitra kaum dangu sadayana, acag urang rehat heula sakedapnya. Aturan wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh mancok dina ngadangukeun dongeng, khususna dongeng sareupna di Pajajaran dina bagian anu ka 41 ieu. Mudah-mudahan sadayana parwargi mitra kaum dangu sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, aya dina kasinugrahan, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan wilujeng wayah kieu ka Panana Samsudin di Bandung. Mudah-mudahan sarehat sadayana panana. Ge ka Nene Yani ya. Anu teras manco dina channel dongeng Mangga. Mudah-mudahan Nene Yani sadayana nuju aya dina kaayaan sehat. Oke, Ibu Dokter Yulinda Belya di Tasik, kumaha daramang Bu Dokter. Oke, Pak Dede Juanda. Turan nuju ngadangukeun Teh Rita Ersi, ge Pak Tedi Rahmat di Kadungora Garut. Turan nuju ngadangukeun. Pak Uwon di Kampung Sukamanah Barat Cikampek, katuran nuju ngadangukeun oge Teh Rita Ersi di Cimahi nya. Ka channel Undaka Panyawangan sadayana oge ka Pananang Wijaya di Tasik. Nuju ngadangukeun ka Teh Tami Maliha di Ciamis ya. Mudah-mudahan masih keneh pogot Teh Tami. Lejeng ka Esther Adelaide anu masih keneh manco, ka Pak Endang Awaludin oge di Kampung Sukamanah Barat jeung ngadangukeun. Ka Pak Jaki Mubarok oge Pak Yayan Sopian. Aduh ka mana wae Pak Yayan? Kumaha damang? Lajeng Pak Jajang Edan. Mudah-mudahan tos teu edan Pak Jajang. Pak Ali Alun oge wilujeng ngadangukeun. Atuh nu sanesna mah dikumkeun we. Anu masih keneh ngadangukeun dongeng Sunda dina judul sareupna di Pajajaran dina danget ayeuna. Mudah-mudahan sakali deui ya dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Sapadas teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun ieu dongeng. Sabulan geus kaliwat, Ginggi can kungsi laporan ka Suji Angkara. Nu jadi musababna rupa-rupa kahijina masalila sabulan digawe di imahna Ki Bagus Seta. Ginggi acan manggihan hal-hal penting. Anu kaduana dina nya manggihan kejadian penting da cantang tu dilaporkeun ka Suji Angkara. Pan ieu mah panalungtikan keur aing sorangan. Lain keur si Suji, cek Ginggi nyarita dina jero hatena. Sabenerna manehna memang keur ngimeutan kagiatan Ki Bagus Seta. Jero sabulan ieu Ki Bagus Seta keur riweuh ku ayana laporan ti para bawahanana. Bawahanana teh ngalaporkeun yen masyarakat di wilayah Karajaan anu laleutik sisi Walungan Cisadane keur guligah cenah atawa resah. Cek laporan telik sandi eta wilayah Karajaan leutik teh hayang mindahkeun kasatiaanana ka Karajaan Banten. Anu jadi marga lantaran ieu wilayah teh leuwih deukeut ka Banten. Tibatan Kapakuan Pajajaran Banten leuwih babari ngadongkang wilayah sapanjang Cisadane ngaliwatan laut tibatan Pajajaran anu kudu ngaliwatan jalan darat. Pihak Banten ngolo-ngolo sangkan urang Cisadane bilu ka Banten saupami kahirupan bahari hoyong maju kitu saurna Gusti. Cek anu laporan wilayah Cisadane geus kaolo. Bukti nama Yarseba jeung pajeg oge ka Banten.
kurang ajar atuh kudu disiapkeun pasukan pikeun ngagempurna. Ceuk Ki Bagus Seta. Parantos kapayunan ku Ki Yogas Citra Gusti. Maksudna kumaha? Sumun Ki Yogas Citra parantos laporan ka ingkang Prabu barisakan tenan nerangkeun sabab musababna. Ari ceuk si Yogas Citra kumaha cenah? Saur Ki Yogas Citra, ulah saban aya anu hayang misahkeun maneh dibales ku panarajang pasukan, komo make kedah diancurkeun mah. Titenan heula naon anu janten marga lantaranana, kitu saur Ki Yogas Citra teh. Kurang ajar si Yogas Citra, manehna neangan pangaruh di karaton. Ceuk Ki Bagus Seta nepak leungeun korsi. Namung anjeunna mah apanan kula wadat raja Gusti, ceuk anu laporan. Heuh, kudu nama raja ulah mireungeuh kana urusan kula warga. Ulah peda laporan ti dulur, kudu dipercaya bisa bae malah dulur sorangan anu bakal ngusrukeun mah. Ceuk Ki Bagus Seta nyarita rada tarik siga nu ngadongeng. Loba deungeun-deungeun anu teu hir teu walahir, tapi boga tekad yang ngajaga komara nagara. Ceuk Ki Bagus Seta deui. Sabenerna ku jero sabulan ngimeutan Ginggi memang geus bisa mireungeuh situasi. Samemeh asup ka ieu puri Ginggi ukur nampa beja, yen Ki Bagus Seta teh pangagung anu gede pangaruhna ka raja. Hampir kabeh gagasan manehna ditampa jeung disatujuan ku raja. Kawijakan raja anu resep mulut pajeg luhur ka rakyat sabenerna eta gagasan anu ditepikeun ku Ki Bagus Seta. Ari Ki Bagus Seta boga gagasan kitu teh oge hasil tina usulan ti Ki Soka anu masih keneh kula wadet raja. Gagasan naikeun pajeg nagara teh oge dipapanas ku Ki Banaspati. Baluka raja leuwih loba nampa usul ti anu hayang pajeg ditahekeun. Loba wilayah-wilayah di Pajajaran anu hayang mindahkeun rasa baktina, boh ka Banten, boh ka Cirebon. Boh Banten, boh Cirebon sanajan nya mikabutuh pangasilan pajeg ti rakyat, tapi waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos ceug urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-41. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna, hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.